Dehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna di mana wukuf poe Jumat, hati-hati. Nah iya engke di Mina bakal ribut gede, perang anu luar biasa, asup musyrikin kafirin munafikin asup ribut ke di Mina. Wah getih pohara jasa ribuan jelema mararaot lumpatlah ke Mekah. Di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa. Ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah. Ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh ye kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanang ke bakalna salat bae di dinya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar. Hese jang nanya lantaran sholat deh. Ari Ki Nurjaya mah pan hese sholat nanya deui. Sabalikna teh deui. Urang babari jeung nama ngobrol kebo segala eneng segala sapi. Waktu duha ge teh waktu jang duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih ji. Dan sabalikna jeung Mahdi bae, Mahdi mah kesempatan jang ngobrol sholat bae. Urang mah kesempatan sholat ngobrol bae. Nah ieu Mahdi setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu ngaku, tetap dibeat bahwa anjeunna Mahdi kulantaran disumpah karak ngaku ana Mahdi. Mulai datang nyana nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit nama di Syria nu kuat pisan. Tidinya bakal ka Irak, tidinya terus ka Palestina, tidinya terus ka Iran, tidinya terus Timur Tengah heula, terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Siapa di Cisokanya? Ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha? Ciri-cirina hiji geus loba anu mararabok. Nomor kedua geus loba anak zina. Nomor katilu paharaman ribawi geus teu dianggap riba. Nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana ge geus teu kandeulean. Di dinyalah bakal turu Mahdi. Kacau bakal unggal negara. Di unggal negara teh bakal kacau heuh. Di urang ge di urang bibit kacauna geus aya. Lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji, partai jeung partai lain deuk ngagungkeun bangsa jeung negara. Kabeh boga kepentingan. Urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna. Timbullah kuari aya ISIS ngaku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku. Tapi kuari pan urang sieun inggis. Lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak kebol dibawa ku Amerika, dididiklah ku Amerika. Setelah dididik menang ti Irak dikaluarkeun, dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika. Geus surat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadisna. Lain lalagaan ieu sadis teh. Kalian tembak kalian tembak nyana ditembak kebul. Mun ditanya ieu menang ti mana ilmu ngebul Cisoka. Make naon ieu pelor, paingan pelor hese harita. Ieu diteureyan ku ISIS masalah ieu. Kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak bae. Terus bae ieu sahabat asa teu nurut ka tembak bae. Geus ribuan nu korban ayeuna. Ternyata di Indonesia aya pageulana nu beunang di Tasikmalaya. Kamari di Pandeglang. Jelemana bangun poho lupa daratan. Keingetna naon. Pokona asa teu nurut tembak bae. Iya kan ngeri kuari. Iyalah ISIS. Nuku hari terus nyerang, terusan teureun-eureun. Kan perlu biaya aneh nyana teh kapan mek ngaruntuhkeun Islam, tapi kafir ge dibunuh bae. Di lain sisi jana dek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir. Henteu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macaknya teh. Yuk bebarengan jeung Mahdi. Si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh
Nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab, terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab, Islam, ISIS, nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab. Puyang teh coba. Iyalah lain lalaga adi mah puyang eta secara global na kos kitu. Urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti, nyaritakeun Mesir geus teu kaharti. Lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan, nu didengekeun. Informasi akurat na baheula mah aya Gus Dur. Asal urang rek ngadengekeun keaslianna gampang. Tak Gus Dur ngomong eta pasti. Kuari rek saha nu didengekeun kuari. Deuk saha informasi nu akurat na sedengkeun geus steril. Nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese. Kabeh ge bingungeun. Dan nu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun geus itu manengan ngararaji bae. Bingung kuari. Geus anu wayah kawin-kawin. Anu encan wae ge maning kawin mah bisa keburu perang. Keburu perang, Masya Allah karim. Nah, engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam, perkumpulan Wali Abdal di Syam, perkumpulan Asoib di Irak, perkumpulan Mujabah di Mesir. Kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana. Keseluruhanana di Lubnan, Libanon. Ketika ndek perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria, lamun Asoib engke di Irak, lamun Mujabah engke di Mesir, ke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul. Eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah. Kitu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh orang-orang eta. Nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeut jasa rasaan teh masyaallah mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh, lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh, tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae. Benderana bakalna akur bae. Bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana warnana hideung, merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beureum hideung jeung putih. Memehna bakal aya bendera 7 bendera Kangjeng Nabi hideung sarua jeung bendera Mahdi. Bakal benderana hideung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benderana akur bae. Urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah. Dibuat seperti eta lah. Nu mantak sahabat naros ka Kangjeng. Engke kumaha eta seperti kos kitu. Bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta Mahdi nu asli. Nu lain di Mekah eta mah lain Mahdi nu asli. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna
rauh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh agama Islam. Bil khusus ka kiai anu pangsepuh-sepuhna nu hadir di tengah-tengah haplah urang, yakni Kiai Haji Sapri oge Kiai Haji Jueni. Mudah-mudahan nu karolot-kolot diparanjangkeun umurna, nu ngarora-ngarora mah ditihalakeun. Saki Jueni untung. Nu jelas mah seluruh para kiai, para qori, alhamdulillah katingali rempug ngariung ngaronyok di dieu di bumina almarhum Kiai Haji Jaya. Can di bumina Kiai Haji Nurjaya rerencangan simkuring waktu dicaringin sekaligus guru. Ulah guru kanyana naklukeun kebo mah geus dibere. Jampe naklukeun kebo ciduhan bae cek yana leungeun haju taplokkeun ka irung sorangan. Salah tante teh. Nah, gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan ieu khusus da simkuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti Allah kempal di dieu di pondok pesantren Nurul Hikmah. Pondok pesantren Hikmah teh hiji ngaranna Nurul Hikmah ya. Di pondok pesantren Nurul Hikmah dina raraga Walimatus Safar Patali putrana nu nami Raden Imam Sumitro beserta Aang Kunevi rek berangkat melaksanakeun ibadah haji. Jadi malam ieu anjeunna hayang didoakeun ku urang lantaran lamun ningali haritna di Timur Tengah serangan-serangan nu teu pararugu geus puguh di Irak, Suriah, Palestina, kuari geus menuju Yaman, bahkan diperkirakeun musim haji asup ka Arafah, asup ka Mina, asup ka Baitullah. Untung mun teu kabekah moal manggih riweuh, tapi kuari keur bejeuna mengkikis pager betis supaya ulah terjadi. Di urang mun carita organisasi riweuh teu puguh arah. Nu jelas NU, aya Muhammadiyah, aya Ikhwanul Muslimin, aya Persis, aya Persib, aya Islam Khuruj, aya HTI, aya LDII, aya NII, aya komo urang lamun ka Tasikmalaya, aya Islam Pegeningan, aya Islam Torikoh, macem-macem bari teu jelas. Tambah deui ku FPI di Jakarta, wah loba. Aju urang Cisoka mah pan babarian asal dibere duit breg. Dek bener dek henteu milu we pokona mah. Pimpinan Kiai Haji Nurjaya. Tapi anu sangat
mengerikan mah kuari kabar ka urang ISIS eta Ikatan Santri Istri Satu. Jadi ulah anu nyandung santri mah asup ka ISIS Ikatan Santri Istri Satu lantaran sieun ka nu kolot nagalak. Urang lamun nyaritakeun perkembangan politik capek, perkembangan ekonomi riweuh di Indonesia bae urang kuari mun nyaritakeun perpolitikan urang dangkal teu puguh ka mana alurna. Nu mentak nu jelas mah calon wali mah santri. Harapan SMA jara di wali harapan di universitas jara di wali atuh boro-boro universitas santri hese jadi wali. Kan rada deres doang. Sedengkeun anu mengamati karena perkembangan agama mah hanya wali-wali Allah, para solihin anu mengikuti baju mundurna kumaha ieu si agama. Ai batur mah anu di partai, anu di organisasi anu tanggung jawab agama ngomong doang. Ai santri mah pan tanggung jawab penuh. Aya nu paeh siap nyalakeun eta ngaran tanggung jawab. Ya ngaran tanggung jawab eta kitu. Ju pentingna ngariung moal ya. Diondang teu diondang datang aing mah kajian hukum. Eta tanggung jawab ngaranna tah. Nu kos kitu tanggung jawab. Lain santri mah hese. Tadu bentak calon para aulia Allah mah harapanana hanya santri. Santri se-Indonesia kuari hanya 8 juta. Anu tegap nyantrina 4 juta, nu 4 juta runtuh. Tegap nyantri 4 juta. Nu 4 juta bagi 2, nu daek ngaji 2 juta, nu teu daek ngaji 2 juta. Tinggal 2 juta. Nu daek ngaji ka bagi 2, nu 1 juta bisa, nu 1 juta henteu. Tinggal 1 juta. Nu bisa ngaji, nu daek ngamalkeun kana ilmuna 500, nu teu ngamalkeun 500. Nu ngamalkeun kana ilmuna anu ngangsongkeun proposal kabeh nu teu hiji. Bea kabeh. Budak terjara di wali kabeh. Gugur di tengah jalan. Mentak aya bahasa kuari mah Islam di dunia bagaikan singa tidur. Jadi keur molor di singa ieu. Ngan di hudang-hudangna teu aya hudang. Asal datang ka pae ke singa ieu. Jadi urang mun dongeng-dongeng nu kos kitu teh puyeng. Jeung moal eureun-eureun. Eueuh tanggung jawab da di Indonesia makana agama. Ente ulah katipu ku partai, ulah katipu ku organisasi. Dek memperjuangkeun nu mana bae henteu rek ngagungkeun agama. Eueuh hiji poin diasupkeun ka rancangan undang-undang anu memang di jerona dek ngalaksanakeun agama. Eueuh hiji-hiji adat teu meunang di Indonesia ngasupkeun di rancangan undang-undang tentang agama. Boro-boro agama anu dianggap pokok jilbab bae hiji datang ka saiki wede ora tuntas-tuntas gitu. Mengkono di Indonesia mah bloon kabeh. Wah asana mau ki nyanding. Tah adu batak ulah katipu urang geus beta nu geus bangeus kahareupeun siga hade. Raramean mararamean bae ulah diasupkeun ka hate ku santri mah. Sebab asal asup ka hate wassalam geussan. Da ulah ieu tinggal sakieu deui di Indonesia tinggal 8 juta deui
jangan modern mah teu kasukeun kana santri tah mah mandalungan tah mah nu kitu mah nu asli santri nu sabtu tadi teh eta sakitu deui aduh can kapotong ku nu bobogohan aduh kapotong ku HP bae ya Allah lamun urang nyaritakeun alam mimiti alam teh alam arwah kemudian ke alam dunia isuk pageto alam barzakh ke alam mahsyar ke alam akhirat di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah cek Gusti Allah Ibrahim gerokeun seluruh manusia seru ku anjeun supaya datang ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Matak di Al-Qur'an dijelaskeun wa azim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wallahu a'lamu bimuradih wa azim fin nasi wahai Ibrahim gerokeun ku maneh manusia supaya ngalaksanakeun ibadah haji ka dieu ye ka Mekah. Engke lamun kumaneh digerokeun jelema bakal ngajawab. Mun ngajawabna sakali bakal ka Mekahna sakali. Mun ngajawab baheula 2 kali ka Mekahna bakal 2 kali. Lamun ngajawab 3, 4, 5 dan selanjutnya bakal ka Mekahna sesuai jawaban baheula. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim naik di alam arwah ke Jabal Abi Kubais tinggal ngaran kuari jadi istana Raja Pahat kuari Abdullah Kangjeng Nabi Ibrahim opat jihad ibiti ke arah barat kemudian ke arah selatan timur utara bahasana akur cak Kangjeng Nabi Ibrahim ayuhan nas ayuhan nas ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu sayana Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji hayu geura marunggah haji eta manusa aya nu ngajawab aya nu henteu mun ngajawab sakali mun 2 kali mun 3 dan selanjutnya ngajawabna ku bahasa labbaik Allahumma labbaik mudah-mudahan ware di dieu baheula ngajawab sehingga babari berangkat ibadah haji ka tanah suci terserah kumaha bae carana beres Kangjeng Nabi Ibrahim ngegerok iblis CS naik cak iblis aing ge bisa nurutan kos kitu ieu hebat iblis ge ayuhan nas malah pasehan iblis sial ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu hei manusia orang cisoka tak iblis ditambahan ku cisoka tak iblis belon Allah geus bardukeun munggah haji ka marana teh hayu geura marunggah haji urang cisoka brong kabeh ngajawab labbaik Allahumma labbaik anu 2 nu 3 nu 4 tah lamun baheula ngajawab seruan Kangjeng Nabi Ibrahim hajina haji mabrur lamun ngajawab seruan iblis bakalna jadina haji mardud pan tadi mah urang cisoka ngajawabna tina ngajawab seruan tuh sia nu ngomong kan mardud ya na'udzubillah min nu mantak aya 2 tipe engke jelema teh munggah haji teh aya anu hajina mabrur aya anu mardud babari tamang geus sakitu bae haji mabrur ayakuna ayarji'a khairan mimma kana sapulangna ti Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah lamun jelema munggah haji balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah gas tunjuk rame-rame mabrur anu mabrur teh geus teu asing deui al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah surga
lamun balik di Mekahna lojore minimal angger bekos gitu berarti hajina mardud. Meme munggah haji tilok make kopiah, tas munggah haji gitu make kopiah. Meme munggah haji teh osok bobonceng si mbak balik teh boh tambah jeung si embok. Silaka ieu mah ieu tah ieu mardud ieu. Da kula bandek nanya bae ka urang Cisoka, di Cisoka di dieu kira-kira cak pandangan mata urang loba anu mabrur tah loba anu mardud. Sakali deui nu mabrur apa mardud? Coba contohan saurang mana? Tunjuk saurang di dia. Mardud. Nauzubillah min. Baliklah cedak kiai mah daripada mardud mual ke Mekah jiblong. Can pugu karu geusieun mardud. Dek mabrur dek mardud urusan Allah. Nu penting mah naik kapal Garuda di jero kapal teh aya dugelis. Sakitu bae. Hese bae neangan dugelis cara di Cisoka eueuh. Irung marancung di luhur kapal mah kulitna lelemu sarareungit deui. Di Cisoka mah ngaranna ge deukeut ka Solear tuh lain deui. Ieu carita haji. Sabenerna mah lain munggah haji bae salat ge kabagi dua, aya anu mabrur aya nu mardud. Sarua bae sadajan puasa ge nu mabrur nu mardud, zakat teh nu mabrur nu mardud. Sangkila ngaji bae aya nu mabrur aya nu mardud. Urang tarolah nyaritakeun ngaji bae, lamun ngaji niatna lain karena Allah, niatna hayang hebat mardud. Lamun urang masantren ngaji niatna hayang neangan dunya mardud. Lamun urang ngaji niatna hayang ngelehkeun batur mardud. Lamun urang ngaji kena hayang jadi kiai mardud. Cacak-cacak masantren bae ge ka mabrur teh hese. Nu sakola mah neraka kabeh kan. Nu ikhlas jadi sakola mah eueuh. Eta geus hese kart di dinya doang geus kabaca. Oh, langkah-langkah nu mardud jeung nu mabrur teh. Asal niat lain lillahi ta'ala mardud, asal mardud jahanam. Tuh urang lamun nyaritakeun kos kitu di Kifayatul Adzkiya inggis jasa. Santri ngaji maksudna endek hayang gagah elmuna, hayang neangan dunya ngelehkeun batur. Kanyawan ku kiai-kiaina magahanana sarua ejeung ngajual pedang ka jelema nu deuk ngabegal. Haram sarua bae. Kiai lamun maksakeun bae kos kitu kiaina mardud. Jadi neangan kiai nu mabrur, neangan satiu mabrur hararese. Lolobana mardud bae kabeh. Yang lumayan mardud-mardud nya lumayan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Da ieu lalakon munggah haji lantaran geus ti dituna lamun memang baheulana ngajawab kajeun kuku mage ka Mekah bae. Lamun baheulana teu ngajawab sanajan sugih ka bina-bina, oh tetep bae hese bae tadi ka Mekah. Hese bae kajeun kuku mah baheula aya jelema ngajawab di alam arwahna. Duit teu boga, dulur kabeh sararusah. Ngan nyana baheulana ngajawab. Babarieun Gusti Allah mah nyana keur cicing di tengah jalan jol bae aya angin topan. Wow, kabawa kan. Terus datang ke Mekah. Ringsek ngan datang ka dituna. Tapi lain lalagaan aya hiji santri urang Surabaya nyana ngamalkeun sholawat bae, salat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saminggu 4.440 di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma. Begitu dulurna asup nyana dia milu asup teu kadeuleun ku penjaga asup ka kapal nyana dia milu asup ka kapal
teka deulan eta mah geus ngan di jerona teka bagian kursi kan atuh berekan pan itu boga pisah aja geus kana mah cicing mah tapi teka deulan datang aman biasa datang ke Jeddah dan lain sebagainya ke Mekah teka deulan ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah terus ke Madinah terus balik ngan pas dek balik di Jeddah timbang barang kemudian paspor nyana kan teu boga tanya paspor teu boga kadeuleu tanya mah kadeuleu barang balik mah kadeuleu meureun di dinya kurang wirid gajeun ku kumaha ge tah kadeuleu tanya tah ditangkap ku askar tangkap langsung disijin jadinya langsung sidang begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah keayaanan nyana bahwa nyana ngawirid itu teu kadeulean kabeh heraneun askar ge polisi Arab polisi Mekah heraneun ku taajub-taajubna akhirna tetep dikembalikeun ka Indonesia Masya Allah ta ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampena tah maca sholawat Ibrahim Miyah 4444 saminggu cenah itu moal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji coba ge minimal ente kajun kuku mage ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah ya begitu ge untung Masya Allah da ieu sholawat manjur luar biasa. Gitulah cerita di alam arwah nu jelas mah jelema macem-macem berangkat ke tanah suci terserah kabeh gerak Allah deuk kumaha ge ke di persidangan akhir di akhirat nyangakeun sadaya-daya nu penting kuari mah urang daftar berangkat baheula mah bisa direncanakeun hayang tahun ieu hayang tahun itu hayang tahun itu hayang 5 tahun sakali kuari mah hese di Tangerang geus 12 tahun kuari bahkan 13 tahun mun kuari daftar umur 60 tahun tambah 13 tahun berarti diperkirakan datang ke berangkat umur 70 pae 73 tahun nah iya mayoritas kan di orang antara 63 64 dan tabasa bodoh urusanana jelas kos kitulah di urang teh kos kitu nah iya berangkat ke tanah suci rek ningali Baitullah rek muteran Baitullah rek sa'i hari nu ngabangun Baitullah saha kiai nu ngabangun Baitullah pertama malaikat Jibril dilanjut ku kanjeng Nabi Adam alaihi salam kebelah dieuna terus ngan anu aya dina Al-Qur'an adalah kanjeng Nabi Ibrahim alaihi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul kanjeng Nabi Ibrahim teh urang Sam nu kuari keur perang Suriah kanjeng Nabi Ibrahim diinstruksikeun supaya ka Mekah dibawalah Siti Hajar dalam keadaan gede beteung berangkat ke tanah suci datanglah ka wadi ka jurang lembah Mekah ngaranna didinya teh can aya ngabentuk Baitullah model kieu didinya dipanggieunkeun saung ku kanjeng Nabi Ibrahim Siti Hajar tina tangkal korma sabagusna jeung sarekepna sapira palapah korma langsung disaungan beres disaungan sapoe 2 poe 3 poe kanjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikeun deui titah balik deui ka Suriah culak-cileuk langsung naik kana onta cek Siti Hajar ka Ibrahim kakak meureun lagi saruanya kira-kira gitulah ieu bangunna ungkag ingkig bae endeu ka mana teu ngajawab kanjeng Nabi Ibrahim pan bangun dek berangkat teu jawab kanjeng Nabi Ibrahim ku sebab henteu pamajikan beteungna keur gede secara manusiawi cek kanjeng Nabi Ibrahim banyak kudu ditinggalkeun bagi teh pagawean aing banyak kudu ditinggalkeun mah tapi instruksi Gusti Allah Ibrahim indit deui ka Suriah katilu kali cek Siti Hajar
lamun memang ka Ibrahim kudu berangkat dek ditanya bae ieu kahayang sorangan atau parentah Gusti. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim parentah Gusti. Lamun parentah Gusti nyanggakeun sok berangkat. Abdi berarti bakal diurus ku Gusti Allah. Ulah sieun-sieun. Kangjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat. Tengah liuk saya ketika Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu Siti Hajar nyarita modal kitu, belum berangkat. Eta teh aya hikmah. Urang lamun nganterkeun masantren ka anak. Nah, begitu dek balik ulah nyileuk. Turutan Kangjeng Nabi Ibrahim. Geus bae begitu orang naik ke mobil, balik berangkat. Ulah ieu mah dadah. Mal betak ya kan hukum mah ge. Segala dadah segala mal betang geus bae sakumaha biceun anak urang. Geus ulah anak sangkilang dadah geus teu aing mah teu main dadah-dadahan. Turutan Kangjeng Nabi Ibrahim betah ge. Tapi lamun leudeuy geus datang ka imah bapana ge bae inget bae ka anak cek teh. Aju anak nage gundang gede inget bae ka abah. Aju kuari mapan moal HP bobogohan jeung abah. SMS-an sial teh budak. Eta ulah. Ieu hikmah nanya sakali deui lamun nganterkeun anak ka pondok pesantren geus dititipkeun geus sasalaman geus ulah ngaliat deui. Balik turutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Siti Hajar ditinggalkeun sugan sedih henteu. Cek Siti Hajar lamun memang ieu parentah Gusti Allah pasti kaula diurus ku Gusti Allah. Sedengkeun eueuh sasaha sorangan di dinya dipangieunkeun saung tina palapah korma, masya Allah. Mun aya awewe dicocokan model kos kitu ulah dikamamanakeun Ki Nurjaya. Ulah kumaha keun antepkeun habak. Tenang Siti Hajar. Kesimpulan nama ngalahirlah Siti Hajar sorangan. Masya Allah. Tidinya er-eran orok sakumaha biasa orok perbekalan aya kene tidinya langsung minum tina bekal ngan henteu anggeus kuranglah perbekalan dahaga nu aya katingali orok letahna kaluar semu nu hayang minum cai susu Siti Hajar can aya caian lantaran encan diisian ku nanaon. Siti Hajar langsung make beber bawa ti surya warna beberna beureum nu mantak dipake warna beber lantaran manehna beusi kanyawan ku maruna sebab Siti Hajar boga maru anu memang tatadina sinis bae. Baik anak itu ditahan make beber beureum mantak datang ka kuari baheula mah awewe marake beber beureum. Eta teh ti ditu da ti Siti Hajar. Kuari mah geus teu make beber awewe teh. Make bidan bae geus. Entak darah rayut kuari mah awewe. Boga anak hiji boga anak dua sarua jeung nu hamil bae kitu. Baheula mah ipis beuteul lantaran make stagen, make beber rapi. Jadi boga anak 12 teh teu gendut. Kuari mah boga anak hiji boga anak dua bau. Sakumaha eneng kolot. Bebe aju aya hikmahan lamun aya jelema sakolot baheula ieu mah mun aya jelema masuk ka guguran 2 bulan kaguguran 3 bulan kaguguran ulah hese-hese sakolot urang baheula teangan beuber awewe sok talikeun ka dieu ditalikeun ka dieu asal nali bae ka dieu masyaallah hikmahna luar biasa. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siti Hajar naik kasopa maksudna neangan jelema sugan aya jang menta tulung ditinggali ku Siti Hajar teu aya terus ka marwah ningalian jelema beusi sugan aya jelema rek menta tulung teu aya neangan deui terus ka marwah deui tidinya luak lieu kasopa deui luak lieu teu aya geus 7 kali aya suara kita ningali ke arah Zamzam pas ningali ke arah Zamzam malaikat Jibril keur nepakan taneuh atau diketikeun ku sampeanana ditambah
kujangjang tak mancer cai saberkeun ku Siti Hajar kadinya. Waduh mandi Siti Hajar nginum, luar biasa mawa jang anakna. Kemudian di pandian anakna kadinya di lantaran terus bae mancer cek Siti Hajar bari di kamanaon gitu ngaranna dikulah ke cek Siti Hajar zam-zam teh bahasa Suriah hartina mun bahasa urang mah stop. Jadi eta zam-zam teh cai stop sebenarnya. Stop, eureun gip cek urang mah eureun ulah terus bae. Jadi we ngaran zam-zam. Jadi mun ngaran kurang mah cai eureun sebenarnya eta mah. Eta stop zam. Gede gitulah cerita zam-zam. Masyaallah. Kitu cerita Siti Hajar teh 7 balik di sofa ka marwah ti marwah ka sofa ti sofa ka marwah ti marwah ka sofa. Jadilah kuari syariat. Mimiti urang toab, sanggeus toab kemudian sa'i 7 balik didinya cukur beres geus sakitu haji. Eta umroh tinggal aya wukufna bae ka Padang Arafah. Babari doa Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa. Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadua ka Gusti Allah di samping Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kuari ge urang lamun deuk nyeun pondok pesantren eta bae doana ulah hese-hese. Asal disiapkeun bae pokona mah batuna 10 truk. Batu kalina 5 truk, semen bae ujianana 1000 mah. Geus doana eta manjur teh mah. Tapi lamun can aya semen can aya keusik can aya ulah wani-wani ngadoa eta tah. Mal manjur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kukula deuk dibere sakaligus beusi deuk ngabangun pondok, ngabangun majelis, ngabangun masjid. Doana mah tetep eta. Tabaruk ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para santri, para ustad beusi deuk ngabangun kukula diijazahan eta lah ketika letakan batu pertama kabelah dituna maca wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma dan sampai selesai sabaraha kiai macana asal isuk-isuk kurang ngider di lokasi maca wadduha sabaraha bae ka dek 3 dek 5 dek 10 asal urang isuk-isuk ngideran eta komuna anu sugi mah ajak ngider ka dieu ngider anu maca wadduha abe naon ieu abe anggeus ieu sabarang maca wadduha barengan ku ente ge nyana ngomong emang naon nu kurang sagala-gala pugul wadduha ente ngabangun pondok ngabangun majelis mushola masjid eta Masya Allah lain hiji lain dua aya kiai ngabangun teu anggeus bebeja lah kasimkuring di jazahan eta begitu di jazahan eta dibaca bae ku jana wadduha mutar wae di dieu datang ke masyarakat teh kaget kiai kunaon muter wae abeh anggeus wadduha wal laili ayo baturan ku sia wadduha ya jadi urang dinya karunya ngeuh kiai cenah muter bae urang bantuan yuk eta sarua jeung pelet teh lamun urang kurang khusu kan kurang manjur tah lamun khusu manjur urang mah teu khusu ge hayang manjur babari sebenarnya mah begitu geus beres pelet batu kan segede kieu tah di Cisoka makan make batu bener teh make batu timpahkeun ka tonggongna aya kan nyanan kurang dia pelet eta kalah aing bogoh ka sia ge cenah sajarna mah cenah teh kudu pelet kurang geus bogoh ti heula tah eta timpahkeun ka huluna budak ge gitu jeung bogoh tahilah lalakon tentang Baitullah dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim setelah Kangjeng Nabi Ismail gede. Gancan carita bae kan gede tah Kangjeng Nabi Ismail teh dilonggo ku Kangjeng Nabi Ibrahim panjang dongengna. Ieu mah singkat da dongeng bae gede
akhirnya Kangjeng Nabi Ibrahim minta dibantuan ke Kangjeng Nabi Ismail dek ngabangun Baitullah. Kangjeng Nabi Ibrahim jadi tukang basna, Kangjeng Nabi Ismail kenekna langsung nu nyodor-nyodorkeun batuna Kangjeng Nabi Ismail nu jadi basna Kangjeng Nabi Ibrahim. Begitu dibangun terus ngaluhuran teu kasodorkeun, maka Kangjeng Nabi Ibrahim nyieun taraje jang naik bentukna batu dikadinyakeun batuna ditumpakan ditincak ku Kangjeng Nabi Ibrahim langsung batu ngapung sorangan eta kos dongeng batu ditincak STG ngaranna ketika beuki luhur batuna ngapung sorangan atuh teh batu bisa ngapung sorangan aya tanaga anti mana sahanu ngaremot eta seberapa batu tapi batu naik sorangan beuki luhur beuki naik beuki luhur beuki atuh seberapa teu make batu ge bisa. Ieulah keajaiban mukjizat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah kuari aya titinggalna ngaranna makom Ibrahim lain kuburan makom Ibrahim teh esteger aya tapakna dirinya tapak sampean Kangjeng Nabi Ibrahim. Masya Allah dibongkar suhu di Arabia sababaraha kali eta lantaran ngahalangan geus sabaraha doser murun potong diamankeun lah. Makom Ibrahim teh esteger urut ngabangun Baitullah. Jadilah Baitullah seperti ayeuna ngan kungsi runtuh kemudian dibangun deui kurang saeutik dikurangan lantaran nu halal hijir Ismail. Kuari manggis indah jasa Baitullah teh. Ketika Kangjeng Nabi putuh Mekah langsung Kangjeng Nabi asup ka Baitullah. Bahkan ku Kangjeng Nabi teh hari tadi titah dua lawangna. Andai kata bakal laluasa mah teu kira-kira bakal fitnah dijieun dua lawangna ngan cek Kangjeng Nabi keun bae antepkeun lah hiji bae. Kangjeng Nabi lebet langsung salat di jero keluar deui tah ieu lah Baitullah nu ayeuna. Di akhir zaman engke Baitullah bakal diruntuhkeun deui. Tu golongan-golongan anu teu sreg ka Islam musuh. Kula lamun nyaritakeun tentang akhir zaman geus dareukeut jasa. Cek Kangjeng Nabi Malikul Ardi Arba'ah, raja sadunya aya 4. Mukminani wa kafirani, nu 2 mukmin, nu 2 kafir. Nu mukmin hiji Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam, nomor kedua Raja Zulkarnain. Kafir aya 2, hiji Raja Namrud, nomor kedua Raja Fir'aun cek sakol buhtusoh. Cak Kangjeng Nabi wasayakuru khomisun, bakal jadi raja sadunya engke di akhir zaman 5, hiji deui di akhir zaman. Sayakunu khomisun wal mahdi min dzurriyyati, eta adalah mahdi ti anak incu kaula. Entek besi aya di Cisoka Mahdi cing hade. Cing hade eta beureun teh Mahdi. Ngan Mahdi nu itu mah hiji irungna mancung, nu di Cisoka mah pengek. Bedakan berarti. Nomor kedua ngaranna sarua jeung ngaran Kangjeng ismuhu ismi wa abuhu abi. Ngaranna sarua jeung ngaran kaula, bapada sarua jeung bapa kaula. Jadi ngaranna mah asli nama Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Cirina dina pipina engke aya hunungan di dieuna. Aya janggotan, aya godegan kadi rapi, di dia aya hunungan, tasepna kabina-bina, gagahna nu luar biasa, dituturkeun baksana ku 300 jelema nu bakal nuturkeunana. Asal-asa salaman jeung Mahdi ditembak ngebul. Asal-asa salaman jeung Mahdi jadi gagah. Asal-asa salaman coba sesalaman jeung Mahdi nu di dieu. Tah ieu Mahdi nu asli 300. Manehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna. Di mana wukuf poe Jumat hati-hati. Nah iya engke di Mina bakal ribut gede, perang anu luar biasa asup, musyrikin kafirin munafikin asup.
ribut ke di Mina. Wah, getih pohara jasa. Ribuan jelema mararaot. Lumpatlah ke Mekah. Di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa. Ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah. Ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh kakarak datang ti Madinah baina rukni wal maqam nyanang ke bakalna salat bae di dinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar, hese jang nanya lantaran salat deui. Ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui. Urang babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi. Waktu duha dia waktu jam duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih ji. Dan sabalikna jeung Mahdi bae, Mahdi mah kesempatan jang ngobrol salat bae. Urang mah kesempatan salat ngobrol bae. Nah ieu Mahdi. Setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku. Tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi kulantaran disumpah karak ngaku anak Mahdi. Mulai datangnya nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit nama di Syria nu kuardisan. Tidinya bakal ke Irak, tidinya terus ke Palestina, tidinya terus ke Iran, tidinya terus Timur Tengah heula, terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Siade Cisoka ieu. Ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha ciri-cirina hiji geus loba anu mararabok, nomor kadua geus loba anak zina, nomor katilu paharaman ribawi geus teu dianggap riba, nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana geus teu kandeulean. Didinyalah bakal turu Mahdi kacau bakal unggal negara. Di unggal negara teh bakal kacau di urang bibit kacau geus aya lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji, partai jeung partai lain dek ngagungkeun bangsa jeung negara kabeh boga kepentingan. Urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna timbullah kuari aya ISIS ngaku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku. Tapi kuari pan urang sieun inggis lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika, dididiklah ku Amerika, setelah dididik menang ti Irak dikaluarkeun dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika. Ngesurat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadis. Nah lain lalagaan ieu sadis teh kalian tembak kalian tembak nyana ditembak ngebul. Mun ditanya ieu meunang ti mana ilmu ngebul Cisoka. Make naon ieu pelor paingan pelor hese harita. Ieu diteurian ku ISIS masalah ieu. Nah, kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak bae. Terus bae sahabat asal nurut ke tembak bae. Geus ribuan nu korban ayeuna. Ternyata di Indonesia aya panggeulana nu beunang di Tasikmalaya. Kamari di Pandeglang. Jelemana bangun poho lupa daratan. Keingetna naon? Pokoknya asal nu teu nurut tembak bae. Ieu kan ngeri kuari ieu. Tah ialah ISIS nuku hari terus nyerang terusan teureun kan perlu biaya aneh nyana teh kapan nek ngaruntuhkeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae. Di lain sisi jana nek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir, henteu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macak nyana teh yuk bebarengan jeung Mahdi. Si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh. Nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab, terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab, Islam, ISIS nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab. Puyang henteu coba. Ieu lah lain lalagaan ieu puyang eta secara global nakos kitu. Urang lamun nyaritakeun Suriah kuari geus teu kaharti, nyaritakeun Mesir geus teu kaharti.
lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan nu didengekeun informasi akurat baheula mah aya Gus Dur asal urang deuk ngadengekeun keaslianna gampang tak Gus Dur ngomong eta pasti kuari geus saha nu didengekeun kuari deuk saha informasi nu akurat tak sedengkeun geus steril nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese kabeh ge bingungeun nu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun ka situ manengan ngararaji bae bingung kuari geus anu wayah kawin anu encan wae ge maning kawin mah bisa keburu perang keburu perang Masya Allah kari nah engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam perkumpulan wali Abdal di Syam perkumpulan Asoib di Irak perkumpulan Mujabah di Mesir kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana keseluruhanana di Lubnan Libanon ketika ada perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria lamun Asoib engke di Irak lamun Mujabah engke di Mesir engke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah kitu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh urang-urang eta nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeut nya sararasaan teh masyaallah mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae benderana bakalna akur bae bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana warnana hideung merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beureum hideung jeung putih memehna bakal aya bendera 7 bendera Kangjeng Nabi hideung sarua jeung bendera Mahdi bakal bendera na hideung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benderana akur bae urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah dibuat seperti eta lah nu mantak sahabat naros ka Kangjeng engke kumaha eta seperti kos kitu bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta Mahdi nu asli nu lain di Mekah eta mah lain Mahdi nu asli tapi benderana pan ka urang ge bendera kos karitu ambalaya malah di dieu ge di Nurul Hikmah benderana hideung lieu ngadeulana singa ada isi sebuah hiasan ya Masya Allah kan itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah jadi perjalanan haji teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung geus waktu nama atuh urang teh da emang baheula eta mah tu di alam arwah jawaban baheula kuari mah tinggal ngalaksanakeun bae kokoseran urang sakumaha kokoseran hayang-hayanganna ai eueuh jawaban jeung teu ngajawab baheula teu hese bae henteu bae kajeun kumaha ge nu mentak cak ti soleh teh mah yang ka Mekah mah 2 surat nomor kahiji surat Waqiah nomor kedua surat Tanah nu babari mah surat Tanah tereh teh mah ka Mekahna kajeun kumaha tuh nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah itulah urusan tentang haji urusan tentang Baitullah urusan tentang sa'i nu jelas kabeh ge ieu memerlukeun iman memerlukeun yakin lamun teu make iman tur teu yakin moal bisa ku iman jeung ku yakin iman ayana di pendidikan Islam nambahan iman jeung nambahan yakin di luar pendidikan Islam iman hararese yakin makomo urang ngageserkeun kayakinan kan hese ieu ngageserkeun kayakinan teh hese urang teh kuari yakin kieu yakin mah aing mah ieu kayakinan aing mah lamun teu dahar lapar atuh kajeun kumaha ge kitu bae sebab keyakinanna urang mah kana dahar bae lamun keyakinanna kana dahar sanajan isuk-isuk ka dahar wuduk 2 piring ke jam 10 ditansia geus dahar encan ai tadi tama wuduk lain dahar sebab can yakin dahar sebab yakinna dahar ta ieu kehese jase gageserkeun keyakinan ibadah jadi santri teh ya mimiti ngaji amil aju ngaji jurumiyah ngaji alfiah terus ngaji johar maknun mantek cuman dan lain sebagainya gampang
kabelah dia ngaji usul fikih ya warokot usul naon gitu gaya tulis jamu jeung enteng tong kos itu lah babari tama nu hese ge nu hese ieu gageserkeun keyakinan eta mah sakadar ilmu yakin tina ilmu yakin supaya datang ka ainul yakin ti ainul yakin supaya datang ka hakul yakin ieu lah nu hese eta manu tadi olahanana sakadal olahan lohir tapi hayang ngageserkeun keyakinan kudu make olahana olahan batin nah ngolah batin ieu lah nu hese nu dedeuleunana lain make dedeuleun nu ieu tapi make dedeuleun nu ieu dedengianna lain make dedengian nu ieu tapi dedengian ieu aambeunana lain aambeun nu ieu tapi aambeun nu ieu mun geus bisa ngageser dedeuleun dedengian jeung aambeun lain nu ieu tapi nu ieu kakara jelema eta lah nu patut dituturkeun ku urang ieu kuari kamari kula kadatangan kiai ti Banten aya 10-an meureun ka imah ngobrol lah carita tentang Banten istimewa Banten mah tuh lantaran ku kula didongengkeun nyana dongeng kula dongeng lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Maulana Hasanuddin eta mah moal aya deui datang ka Iih Rahaje emang kunaon cenah kiai kieu di antarana keistimewaan Maulana Hasanuddin teh begitu datang ka Banten Maulana Hasanuddin mah ngisingna di Banten sabulan sakali pamajikanana ngisingna saminggu sakali coba pamajikan ti Nurjaya atau pajakan urang lah ulahnya namanya itu cerita batin urang sok jarah bae teh jaho dongeng Masya Allah muringkak bulu urang ngadenge kitu mah Maulana Hasanuddin mah sabulan sakali ngisingna pamajikanana saminggu sakali digenggeurekeun ku Maulana Hasanuddin ngising mah lulus ya mah teu hirup teh iraha ibadahna saminggu sakali masih digenggeurekeun pamajikan urang mah subuh ngising jam 7 ngising deui mata sarapan jam 9 deui engke tas dohor bodol atuh bae aku ngising bae irah maca Qur'ana apa majikan Maulana Hasanuddin saminggu disengserikeun ku Syekh Maulana Hasanuddin iraha ibadahna teh ngising bae tidinya lain marah ningkatkeun ibadah pamajikan teh langsung dikurangan dahar dikurangan minum alhamdulillah jadi sabulan sakali ngadenge pamajikanana ngising sabulan sakali Maulana Hasanuddin 6 bulan sakali turutan ku sia eta urang mun ngadenge dongeng kos kitu apa iya apa memang kos kitu mantak bisa hihiberan ge nu mantak teu eureun-eureun di zarahan ge kukula dongeng kos kitu tanyana malalongo bae aya sejarahna nu mantak buku keaslian kewalian Maulana Hasanuddin teu sambarangan ge lantaran naon ieu tah ilmuna nu hese ge Masya Allah karim tah tidinya lah pamajikanana bae ge eta geus bisa sabulan sakali gisingna berarti kan dahar cara biasa dahar ya cara urang mah datang ka Nurjaya teu dibere ngariung teu dibere berkat bae ngancam awas ya Nurjaya ku aing mondang deui moal ieu teu diberkatan tolol teh budak Bapak Hasanuddin makin bulan sekali ngising. Ya Allah ya Rabbi. Itu orang cerita ngising mah pas gitu. Ngap biasa pan. Teguh, teger, Banten teh dicekal ku jelema nu model kos kitu. Masya Allah. Tak kula maksudna dongeng kos kitu teh lain naon. Sebab kieu neangan coba di Banten ku ari nu apik. Tarolah ulah apik cara Maulana Hasanuddin, ulah apik cara Syekh Maulana Yusuf, ulah apik cara guru-guru orang nu kamari hiji be ulah nyokot duit ti pamarentah bae sakitu tah apik urang kuari eta bae heula tah teger agama kajen ku kumaha ge ulah ngajukeun proposal dibere ulah daek aya saeutik mah Ki Nurjaya seuri kadena aing mah gede cek nya teh moal anggeus tah deuleu pancer urang Syekh Maulana Hasanuddin nu mantak manehanna nama kapan istimewa jasa kutujuh bae kutujuh kutilu la ilaha illallah pan bisa hiber kutilu la ilaha illallah dongengna Masya Allah dibawa Syekh Maulana Hasanuddin teh
Ustaz Arif Hidayatullah ka Mekah diasupkeun ka jas ka dieu. Asup sia ka dieu. Asup ke nongol teh huluna kos manuk. Dibawa ka Mekah. Diijazahan, talqin. Baca. Ulah nafas, tarik nafas. Beres, beat langsung. Sok, baca. Baca 3 kali ulah nafas, tarik. Ibarat. Ibarat apa? 3 la ilaha illallah bisa hibar di Mekah ka Bali. Coba ente 3 bae. 3 hibar geus teu kudu kumaha ka pondok masing-masing coba geus peureum bae kieu bae ngabaget bae coba. Coba. Batur batilu eta ieu rahasiahan lain lalagaan masyaallah. Kunaon eta? Batin geus bersih jasad. Ya Allah ya Rabbi. Teh urang mah kuari mah tak geus carita ulah carita eta keur carita di organisasi, carita di perorangan pondok pesantren. Eueuh deui iwal ti 4 sabenerna mah ngan salah sahijina waro nu 3 moal ka dicaritakeun. Ieu titipan ti Sunan Rahmat anu ngamimitian muka pondok pesantren di Jawa Timur dilanjutkeun terus ka dieu. Mantap pondok pesantren mah titipan para aulia Allah asal ngegeser bae kana yayasan geus lain titipan para aulia Allah. Henteu salah nyen yayasan eta mah perkembangan. Henteu salah mangga teh teh mun eueuh cilaka, eueuh sanawiyah, eueuh awiyah atuh kaditunan kumaha perkembangan dunia. Ngan lain titipan wali, titipan para aulia Allah mah 4 salah sahijina waro. Nu 3 moal ka dicaritakeun. Kuari mah waro kadanan cara Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf hiji bae ulah narima duit ti pamarentah geus hebat jasa ujian. Pangangankeun coba Ki Nurjaya di Cisokan nu henteu nyieun proposal nu mana ieu pondok pesantren. Jeung nu mana nu henteu narima duit ti pamarentah. Norekat tinggal norekat. Tapi duit ti pamarentah didaharang bae. Jembluk sama wasit. Moal bisa tuh. Tuh, mantap. Baheula aya hiji manusia ngaranna Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham teh pan geus diangkat jadi kutubul aulia. Geus nikmat jasa. Ibadah penting teh geus ngeunaheun amis. Jasa masyaallah, ngeunah. Pernah ngimpi dibawa ka surga. Pernah ngimpi manehanana babarengan jeung para mursalin, para nabi. Geus dijelaskeun bahwa tempat anjeun ieu surgana. Geus senyum bae. Masyaallah. Nyana ngadoa ka Gusti abdi ieu pan geus jadi makhluk surga. Nu ku abdi dipenta abdi mah hayang nyaho tatangga abdi kuari saha engke di surga nu babarengan jeung abdi nu deukeut ka abdi. Dibere ilham Ibrahim bin Adham lamun maneh hayang nyaho babaturan maneh tuh aya di Mesir ngaranna eta tempatna di dinya. Teong. Nyana ti Baghdad langsung berangkat ke Mesir. Begitu datang nanyakeun ka urang lembur eta ampura kula jauh-jauh ka dieu rek nanyakeun hiji jelema ngaran si anu. Masya Allah cak urang Mesir atuh kunaon jauh-jauh neangan si eta kitu kunaon pemabok lah kakap sama nu bener nyaah katingali anjeun mah dina tarang tukang sujud, katingali dina pis tukang ibadah, katingali dina kentel tukang zuhud, katingali dina mata tukang cerik. Koneangan jelema tukang mabok, maning indit ka ditu. Apa inya nya? Ih, eta tukang mabok di dieu mah. Jelema eta teh raja mabok. Aduh, nyana kieu we cangcaya Ibrahim bin Adham teh aing mah nyai ja ilham. Berarti ti setan meureun. Eta ngadoa aja aing teh ieu ngadoa ka Gusti menta saha pibatureun ka di sorga. Mah nya setan nu ngabisiki teu kaarti. Tapi aing gadege informasina ieu ku jelas-jelas teuing. Akhirna nyana cangcaya. Ngan begitu deuk balik bebeja. Tempatna bae di mana tempatna? Tuh, tempatna nu itu tuh. Lah, taman deuk balik deuk teu ke geus neuleuh maka jeung barang neuleuh bener di dinya aya 40 manusia keur mararau. Wah. Keur ngaganja kok. Mabok nu naon. Ai nyana mah diuk bae kieu bae. Kieu. Begitu geus ningali nyana balik deh.
digerok. Ibrahim kadir jauh-jauh ti Baghdad hayang kapanggih babaturan di sorga geus datang kunaon indit jepan nyahoon. Wah cak Ibrahim aing eleh ya kunyana ye. Ayo ka dieu mendak ka dieu nu jadi masalah cak Ibrahim bin Adham kok nyahoon aing teh ka dieu deuk neangan ti batureun sanu na beja aja ngobrol ge encan ulah sok sombong jadi ahli surga. Aing jadi dicarekan cak ahli surga mah eueuh nu sombong jeung eueuh nu egois. Ya Ibrahim ari di masjid mah nyekelan tasbih babarengan jeung santri ngawuruk kadang-kadang zarah kadang-kadang jeung masyarakat ngaji dukas kitu batu babari tama ngan di sorgana handap nu hese ge tuh makhluk Allah nu sok mabok tuh makhluk Allah nu sok judi tuh makhluk Allah nu sok maling tuh makhluk Allah nu sok zina. Tugas para aulia Allah tugas para ulama sholihin eta ajak ka sorga lantaran nyana ge hate leutik ka iman ka Gusti Allah nyahoeun nyana ge ngan bergelimang ku nafsu. Nah kula cicing di dieu ieu teh geus sabaraha taun kabehna di dieu teh aya 100 leuwih kemudian kuari terus dinasehatan tinggal 40. Nah maneh mun bener-bener hayang jadi batur kula di sorga gantian tugas kula tah 40 nasehatan ku maneh Ibrahim. Waduh santri aing bubar sakna tuh kos gitulah para aulia Allah nu mantak ge begitu diangkat jadi kiai lain tambah ngeunah sabenerna mah mantak diangkat jadi solihin teh lain tambah tenang diangkat jadi wali teh lain tambah uncang-uncang tambah tugas. Ketika orang jadi kiai baheula nyantri dahar ge jeung peda wehan teh jeung lauk asin ku Allah teh dipake ka cinta dibisakeunlah ngaji dititipanlah ilmu wari geus jadi kiai boga majlis boga murid masya Allah mobil lagi sakumaha showroom nu leutik teh ditanya kunyana apa jadi takabur atuh haju deui dakwahna ge pilihan lamun ka daerah anu amplopna gede ieu boleh lamun anu moal eta kos kitu kok jadi kos kitu atuh tah tugas wali tugas ulama seperti tadi cek Ibrahim bin Adham mah geus satu kula tuh boga tugas bari manusia dengan nasehatan opat ieu dinasehatan ku Ibrahim bin Adham pan nganasehatan pemabok mah lain cara santri mah dinasehatan tieu ka dieu lalaunan geuna anu mabok kudu kumaha carana kieu cek manehanana poe ieu nyana mabokna ieu 5 sloki na isuk mah kena opat bae sia ulah 5 opat ke isukna 3 Ki Nurjaya mah bisa minum nyana ge dirinya deui atuh cilaka tah mah lain nganasehatan anjlug ieu hese eta kitulah nu mantak ararane para aulia Allah mah dek naklukeun jelema tukang mabok kudu babarengan jeung nu mabok naklukeun jeung jelema anu tukang judi kudu babarengan jeung tukang judi naklukeun jelema anu sok judi ina main gaple catur dan eta kudu ancluk etalah hese tugas para aulia Allah teh samar nu mantak loba jelema nu leungit dileungitkeun ku Gusti Allah imma leungit hirup-hirup wa imma secara zahir maut padahal teu maut dipindahkeun mantak lamun Maulana Syekh Maulana Yusuf kuburanna aya 3 di dunia lamun Syekh Maghribi kuburanna aya 5 di dunia ulah aneh lamun Mbah Bolong kuburan aya 9 ulah aneh kos kari itulah kula ziarah ka Yordania di dinya aya makom Nabi Musa alaihi salam zarah deui ka Baghdad aya deui makom Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah di ditu Yusa di dieu Yusa sarua ulah aneh emang kos kari itu jelema gede deket kapan Yordan Baghdad kok di dieu aya di ditu aya kos gitulah jelema-jelema galalede mah masyaallah karim. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
sakadar urang make mata nu ieu ceuli nu ieu irung nu ieu ribut nu aya teu meunang ngadenge kiai teu meunang ngadenge nu sugih teu meunang ngadenge nu gagah hasud aya tapi ketika make nu ieu tiis nu mentak Tuan Syekh Abdul Qadir mengenaheun bahasana ulah pesimis ngahareupan kaula mah lantaran mun boga papanggulan teu kabawa kula siap manggul mun kira-kira henteu kabawa ku MT kula nu mangmawakeun mun kira-kira henteu nyaho jalan ka akhirat kula bakal nuduhkeun kira-kira henteu nyaho kana pimaknaeun secara hakiki kula bakal nuduhkeun ngan ulah deuleu zahir kula nu dideuleu adalah pelaksanaanna ieu urang babarna nina matak waktu Sayyidina Ali begeungeun biasa ngomongna lam a'bud robban lam arah kaula mah moal ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kula berarti kadeuleu ku Sayyidina Ali mah pangeran mun nyaritakeun kadeuleu kan lain ku mata ieu ku ieu matak turun temurna ti Kanjeng Nabi ka Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain terus tinggal urang endek jeung henteuna jeung siap apa henteuna jeung masakatna deui nah urang mah begitu kuari ngeuneunahan bae barang urang jadi jelema ngeuneunahan baheula mah daek puasa kuari mah henteu baheula mah daek masakat kuari mah henteu ieulah nu bakal cilaka kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi urang tingkatkeun iman tingkatkeun amal tingkatkeun Islam kumaca la ilaha illallah jadidu imanakum bila ilaha illallah minimal ba'da salat 3 kali maca la ilaha illallah sing gletuk anu maot jadi tu Kiai Abbas minggu ka tukangna saminggu nikahkeun kula kemudian besan milu ngabesan karangkas bitung ka Kiai Endim peutingna maot berbarengan jeung eta di dieu Ki Hamzah maot berbarengan jeung eta isukna di Garut deui maot deui teu muriang deui loba jasa ieu nu maot teh masyaallah karim tahkeun bae nu maot mah ngan urang mah mun maot mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala aya dina keur ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bae mentana jadi embung-embung paeh mah datang bae dihayang-hayang aya encan mah henteu bae nu penting mah deuk iraha bae maot asal aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah beudu balik ti Mekah teh tas ibadah haji kemudian ziarah ka Kangjeng Rasul emang kumaha gitu panu ibadah haji mah begitu datang tak kajidah kadeuleu nama ku urang Arab malulu padahal mah malaikat di dinya nyambut disasalaman ku malaikat lumantak disebut naga duyufur rahman tamu-tamu pangeran tamu-tamu Allah tah eta disasalaman ku malaikat jamaah haji mah timimiti turun ti kapal dipeluk ku malaikat disasalaman ku malaikat masya Allah ieu teh tamu Allah teu kadeuleu kan ku urang ngan lamun maot urang ibadah haji urang geus daftar aju maot di dieu keneh komo geus berangkat mah aju maot tah eta teh ganjaranana unggal tahun menunaikan ibadah haji diberi ganjaran sampai kiamat mun jelema daftar kemudian teu berangkat eta unggal tahun boga ganjaran ka Mekah bae nyana komo geus berangkat teh haji maot unggal tahun ibadah hajina engke di akhirat teh ditimbang teh haji malulu bakalna ditimbang amat teh ieu ganjaran haji malulu lantaran maot jana di perjalanan atau manehna geus setor maot lamun dibandingkeun ku urang maningan urang daftar haji maot apa maningan ka Mekah lamun ka Mekah kan sakali tapi lamun maut unggal tahun kamu ke maning mana? Tetap orang embung bayaran, embung bae orang mah. Ya Karim, masya Allah, tah itu cerita ganjaran ke Mekah anu luar biasa. Oh mau datang ke Madinah, ulah disangka Kangjeng Nabi teu ningalikeun, ulah boga keajaiban hiji. Waktu tahun 90 genep jeung almarhum Abah begitu zarah ka makom Kangjeng Nabi macet di ditu ka dieu di ditu di bebu salam teh kan kuari mah
kaditu kabeh keriba bisa di ditu bab Jibril bisa di dia bisa macet anu luar biasa kula di dia abah di dia ngahalangan abah kagencet di ditu ka dieu geus enak gencet luar biasa wah asana ieu mah paeh di dia ini asana paeh cak kula ieu ini ningali abah kula geus kikituan bae nu saejeuna sarua macet ngadu di ditu ka dieu eta langsung bae hadiah ka Kangjeng Nabi langsung nya Kangjeng Nabi lagi aya hadiah beres kunaon aya jelema jangkungna gedena jangkungna ti di jelema biasa kaluhur 1/2 meter ti jelema nu biasa kaluhur 1/2 meter di sisiran bukna kasep irungna mancung teu make kopea terus make baju putih ka dieu teu make jubah putih teu make sorban seuri bae senyum bae blek pas di hareup plek leungeunna kieu segala tuturkeun renggang gede renggang we nyunaheun jasa terus ka hareup barang datang zarah ka makom Kangjeng beres zarah terus jana kikian we hayu cek jana mah terus datang ka hareup temanggi sakali eta masyaallah ketika kuari ka kadeuleukeun bae beungeutna katingali rambutna katingali jubahna katingali asal ka Madinah we inget eta asal ka Madinah inget eta ongkos ka Cisoka bae asal ka dieu inget ka Kebo Haji Jaya asal ka dieu inget bae eta gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah naya keur carita ibadah haji pelaksanaan tina keyakinan urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu teu ibadah haji hayang sarua jeung ibadah haji sarua sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun urang salat Jumat isu keneh salat Jumat sarua jeung ibadah haji al Jum'atu hijul fuqara salat Jumat munggah hajina nu palalaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah carita ibadah mah teu kudu munggah haji bae ja munggah haji ge ibadahna ka Allah di dieu urang ibadahna ka Allah Allah mah deukeut jasa ka urang di mana bae urang taqarrub ka Allah jadi mantap ulah kaget namun Habib model Habib Lutfi jangan mah salat di mana bae ngalaudu beres tak salat dirinya Allahu akbar urang mah teu sanggup salat di tempat eta lamun dipikir ku urang atuh Allah nama teh di mana mah aya ieu urang mah kudu rapi teh kudu malah Habib Usman mampan salat di jalan Allahu akbar salat duha teratrit polisi teu wani nya salat duha bae 8 rakaat Allahu akbar macet terus ka ditu Allahu akbar mun Haji Jaya kudu kos kitu atuh di penjara can kamadana Habib Usman makan kos gitu Allah ya Allah ya Rabbi gitulah jelema-jelema laluhur urang nyaritakeun Habib Usman komo nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin nah ieu urang nyaritakeun ngisingna 6 bulan sakali berarti teu dahar-dahar kan kok dibere kuat eta ulah aneh lamun eta nyaritakeun kakuatan kuari aya jelema kiai kira-kira geus sataun parahna satahun parahna ngagoler bae ketika kula kamari umroh nyana geus bebeja bae hayang geura datang kucu hayang geura datang geus umur cenah teu kapanggih deui begitu kula datang langsung ngalayat kunaon ieu nu dek dicaritakeun lainna naon satahun teu ngadahar sangu nginum saeutik kok kuat biasa kadang-kadang udang kadang-kadang leumpang biasa teu ngadahar sangu sama sekali ngan nginum doang saeutik dibere kuat ku Gusti Allah. Jadi aing dibere kuat Pak. Babari dia teh muriang. Sakitu muriang sataun geus teu ngadahar sangu. Nginum ge saeutik tadi anakna datang deui. Ukula ditanya, "Kumaha ieu?" Alhamdulillah cenah bukan itu. Ajeun dahar sangu teu ngadahar sangu. Tapi kuat. Coba urang ge coba ulang ngadahar sangu mulai ti esuk. Ngan urang nyiapkeun kuburan baheula nanya urang. Ya. Daya cerita tentang ibadah haji, tentang pembuatan Baitullah, tentang sa'i, tentang jelema-jelema anu laluhur orang kabeh ge ieu adalah ku kaapikanana. Apik mah hate. Geus urang ngapikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah cabet teuing. Di akhir urang doakeun mudah-mudahan putra Kyai Haji Nurjaya, imamna, aangna jeung sarombonganana ieu mudah-mudahan diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi sehat ku Gusti Allah,
dibere giat ngalaksanakeun ibadah hajina bisa balik deui ka dieu kalawan salamet teu aya halangan naon itu keneh urang nu hadir di dieu mudah-mudahan urang kabehan bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim